Ayu dulur urang hiburan heula nonton sketsa komedi nu atere sing heurin heulin heula Ding, aing perlu sakedeung. Naon ek nitah ri? Lain aing serius ieu mah ding. Teu naon? Teu sok diuk heula. Naon? Aing lain ieu cai pam aing kecan bayar. Ngabledak tarik geura. 300 ribuan. 300 ribuan. Terus kumaha? Heuh pan caina lo banyak bor kado aing bieu teh nagih aing pisan duit. Aing tulungan heula 300 engke aing kan jual hayam ku aing lamun payu dibayar ka maneh. Ya teh duit mah aya, Bang. Kan bapak aing bagian setor. Ai bapak maneh setorna iraha? Isuk, Bang. Isuk. Heuh geus lah pake heula ku aing. Aing kajenteng kerek jual hayam. Oh iya tuh, tapi bener isuk bayar. Heeh, kerek nawarkeun hayam aing. Si RT. Sabaraha ieu? 300. Heuh nuhunnya. Aduh nuhun pisan aing era euy lamun aing teu bayar teh. Aing ek balik heula. Heuh. Kade isuk. Heeh. Nuhun ding. Aing keur lieur teh aya di mana we. Nyi. Ka dieu. Sini bayarkeun ku aing. Ka dieu ya bayar cai ya geus aya duitna ya. Kumaha? Duit geus meunang teh si Oding heula pangbayarkeun cai pam ameh teu nagih wae era lah. 300 tah. Dikeun langsung geus kapake deui. Jong. Ding. Nas aing jauh-jauh di Lebak dulu itu. Di mana pang Lebakna? Aing teh geus di andegeun teh hayam teh. Nah, kalah dijual ka batur. Sama keur ngakur-ngakur harga we berenang. Ampun ting jalma ya nu kitu oge. Teuing ampun. Aya naon RT ku kulutus. Gua Ada Pak. Bageun atas di mana? Puguh ti Lebak wing teh wa. Cara rapetkeun ngiring langasanya. Sok. Aduh, Geus di Lebak ti sati Mimin. puguh. Tas naon euy? San waras jalma teh tah mah. Heuh, teu waras kumaha ieu teh. Aduh, capek. Teu pamana teh nawarkeun hayam gitu, wa. Ai kuwi teh geus diandegeun. Terus teh kayak burit kadinya. Da bieu di tempat teh geus dijual cenah ka batur. Super ai. Ku aing we beuli atuh. Boga kitu, wa. Boga hayam bangkokan, meri hiji, hayam bangkok hiji. Teh. Bener aing serius. Beneran. Ya, Patung. Mana? Iya. Aing wani kana harga am. Ah, tuh harga mah sesuai jeung keayaan, wa. Mana, wa? Yo. Aing urang meulina mahal aing eta bangkokna tah. Hiji. Eta mah meri. Bae cepre ge meri mah. Oh, berita mah. Aya 2 kilo mah. Nah, ieu mah Bangkoknya. menang meuli gope aing meulina mah heuh ni sabaraha RT. Yo. Heeh. Deui mah hayam adu atuh. Sapinya. Bisa beraya uang nawarkannya 400 atau aing meduang tadi bae. 400. Geus nama kieu we nya, Wak. Teu kenging seur sahur tah abi mah ayeuna nyandak artos namung 300 na. Eta mah bade dipasikeun mangga henteu we teh sawios abi mah. Tambahan 50 deui atuh teh. Teu aya, Wak. Dianggo masyar eta teh rokok tadi di jalan. Geus bae atuh sok lah. Iya. Bawa. Nuhun. Heeh, sok. Ijab kubul lah. Nampi artosna nyanggakeun. Nampi barangna nyanggakeun artosna. Siap. Menang di dia dengan murid teh gini siap teh. Bawa dua anak aing mah kemarin poe lah karunya majikan aing tah. Heeh. Kau. Ese euy. Lu aya ngabanji euy. Hei, macok euy. Ewak, tidak mampu. Macok tuh wa tuh, embong aing ah. Moana macok kumaha atuh sok tewak leuleum meuyeuh pisan. Ngabinti. Tuh, aing embong ah. Oh, Dua tuh wa. oh tewak tah. Tewak, sok. Oh, tah tewak. Cing. Sok kurang iklan heula. Jung prina tewak heula jung. Ya pri. Colok di situ. Ya pria tuh ka dia ri. Siat teh ngajitognya.
siap ada ya, Mri. Siap teh. Hese sanya. Nah. Dikieuleun ai Mri mah, Wak. Heeh. Tah. Ya. Wak. Nuhun ya, Wak. Ya siap. Yo mangga. Yo. Alhamdulillah. Leunang barang. Aduh, aing sakit mau jeung kasih oding hungkul. Kalau kabeh beja payu aing kasih oding mah. Pake heula ku aing. Oding. Punten. Atas di mana teh? Meser hayam sareng Meri ieu teh. Tuh. Di mana? Sae. Aduh. Di Wadoyok. Di Wadoyok. Uhun. Oh. Nembe tuh. Daging unggul ya mah. Siapnya dipayun. Terus payu ayam na euy. Kudu buat-buat mah ditagih. Pak, Hah? minta duit, Pak. Teu boga bapak mah biar nginjem ti si Oding, bapak melang ngajual hayam tah jeung ieu jeung bayar ka si Oding. Ulah sok gitu cenah Pak. Boga-bogaan teh henteu. Aya jeung bayar ka si Oding nah geuning teh. Aya mah aya. Aya pan heuh teu boga. Oh, ulah nyebutkeun teu boga. Bogangan. Eueuh bereun mah gitu. Pan heueuh sia mah tari didengekeun tadi ge bapak cing teh bayar cai pam. Eueuh 300 nginjem ka si Oding 300 biar ngejual hayam ka si RT tah aya 300 jeung Oh, aya berarti Pak. aya jeung bayar ka si Oding. Tuh, jeung urang we tuh Pak. Jeung urang jeung naon atuh? Minta tuh. Pan jeung bayar ka si Oding cing teh. Ih, urang ayo. Ulin. Sia mah. Iya tuh 20 ya pulangan yang bayar si Oding. Geus Pak. Eueuh pulang Yang bayar kasih Oding ceng teh. Engke lamun nyesa dibalikeun deui, amun teh nyesa mah. Sia. Kabeh we, Pak. Ah jadi we aing kudu neangan deui jeung si Oding. Kernya bor euy. Bang. Kernya bang. Oding. Mana setor teh isuknya? Heeh. Tapi ayeuna Bang, aya Aing kurang keneh ding. kurang kumaha kurang lah. Kurang ieu kakaraya 200 yeuh. Nah pantas ngejual hayam. Kan heueuh ngajual ayam mah 300 heueuh ngan ku si Paisal 100 tah. Terus kumaha tuh? Heueuh kesa atuh asal isuk ke 100 deui. Heueuh tuh. Kade poho isuk. Aduh, sia cungurung ni kabina-bina teuing mah ni poho. Lain kabina-bina teuing soalna aing isuk bapak aing bagian setor. Heeh, atuh lamun teu meunang mang ke sia we pangneangankeun heula 100 mah. Nah kudu aya nah. Heuh, lamun teu meunang diusahakeun mah erek ku aing ge. Heeh kudu menang. Heuh, bisi teu meunang aing sia usahakeun heula. Nah usahakeun kumaha puguh aing teu usaha. Atuh nambahan 100 mah oding sia bisi aing teu meunang. Ah teu hayang apal aing kudu isuk aya. Bina-bina teuing sia teh pas tarang nginjem ka aing kehed. Heupan perjanjian ge isuk. Heuh, isuk we atuh asal aya kehed. Ieu mah lamun teu meunang aing ku sia pangusahakeun. Nah ajis nah nu nginjem saha nu ngusahakeun kudu aing nya. Kudu aya pokona we isuk teu hayang apal aing nya. Aduh, si kehed kabina mah teuing. Daong ka si Paisal kunyuk teh ah aing nya. Kumaha Pak? Keri tekan ieu yo sabutan tak ku pacul teh eta teh. Isina bantuan. Wah, embung Pak. Tadi heula. Sia teh mun kabina-bina teuing Paisal dititah gawe teh. Masuk ku atuh pan kagok kaloter lah. Kalau toratung keke bebersih deui. Embung geus mandi. Sia teh kawas gari butuh duit. Lah, ulin heula. Kayak sia gitu mbak. Resep di sana di titah mah teh kawas gari minta duit. Sah. Arek moal. Naon? Ngisup na kumaha. Malam Jumat ayeuna. Mingguan. Ulin. Tiket 60, nu ka hiji, nu kadua 80. Jadi sabaraha? 150. Yang depan 200 mah. Di depan malah. Ya mah. Aing bejaan nanti kamari atuh. Pan aing geus ngomong na kumaha. Aing teu boga duit euy. Mentah heula ka bapak maneh. Aduh, antar atuh ya. Hah? Bingung. Aing angka dicarekan lah, aing nungguan we di dieu. Antar sakedeung. Najis lah.
Apal iyo bapak maneh kumaha. Sareng kan moalnya. Aisyah mah mau ada anakna. Ojak anter yang segede. Najis lah. Iya, tungguan. Buru. Kumaha ieu ngomong ka bapak aing nya. Pak. Pak, naon? Mana nu kudu dipacul, Pak? Iya, Pak. Saya tetap bersihan eta na. Iya teh kudu iya na, Pak, jukutna, Pak. Iya lamun geus bersih mah meureun halus kana peplakanat. Ya heeh atuh. Kita geus sabaraha tahun, Pak, umurna, Pak? Karena kita 8 bulan. 8 bulan. Bersihan kabeh itu, Pak. Heeh sok. Pak. Ya. Pak, Naon? ieu teh bersihan. Kebersihan ame ieu. Koneng ge kurang febor ya. Ya, Pak. Naon atuh sia mah digawe teh bapak wae. Sing lening itu, Pak. Heuh sing lening meh bersih. Nah, iya. Kamu semuanya. Pak. Ya, Pak geus bersih, Pak. Terus sakurilingna ka dieu tuh ka ditu tuh. Heuh erek, Pak, yang dibersihan. Lain ya, Pak. Pak, Nah, mana tuh Faisal? bukan duit, Pak. Dah, sia mah geus kabaca. Kita tadi geus curiga raja naik pepentaan sia maek minta duit. Ek nguseup aja si Oding. Kan sia gitulah. Wah bah. Kita digawe aing manita sotelain. Heuh pan ieu erek Pak diberesan yeuh. Heh sok we beresan heula sok nu kaburit. Kayak atuh. Oke. Heh digawe sok. 200-nya, Pak. Pak, 200 aja naon mun gede-gede teuing aing teh gablek duit sarua. Sok tah aya sing lening tuh. ek ulin si Oding, Pak. Soring ka dieu apa? Ada ka? Kecumuran di wae goblok da si Isa cek aing ge. Sia usah gawe bebangan ngajak we nguseup ka si Faisal. Nah urang mah teu ngajak. Pan eta cenah si Faisal diajak si Oding. Si Isa nu hayang diajakna ge. Pan sia meureun pamohan apa bah? Aing nganawaran hungkul bahan lain ngajak nawaran sal Yo. bisi ek nguseup dilebak keur gebiar. Montong duitan wae babeh yang nguseup ka walungan mah jero wae. Nah, walungan atuh naon walungan? Teu usum aya mah Bang di Sia we walungan. mantok salangan babeh ngajak we si Faisal. Nya aing ti tadi ge erek ngan si Isa teh tah nungguan. Apa cenah cek maneh diajak ku si Oding? Pan heuh si Oding tadi ajak. Nah, jadi ka aing Ya babeh ngajak we Bangor ka si Faisal siang betahan teu Bang. Aing ek nguseup mah tinggal indit sorangan. Ah ini salangan sia babeh. Arek aing ah. Ngajak we si Faisal Bangor sia teh babel teh ku aing kapret nih sia nagara. Pak. Wah. Poe kahed nya. Usaha lain momental ka kolot dah. Awas ya saroring babah siang ngajak deui si Faisal. Dah, gandeng tong lobat cungur. Raribut jeung aing kabeh lah. Ya babeh. Bang,